Aing karak boga duit 50.000. Kurang 100.000 jeung beli baju. Minta kasih akang baik itunya. Mau liberek ku si akang mah. Nya si akang mah koret. Cap jahe, mere gehese. Han nyeri beuteung aing. Aduh. Imah hayang ngising aing. Tak kuat aing mah. Ih, aing caina eueuh deui. Aduh, beuteung aing geus nyeri. Aduh. Aing bisa kuat. Aing ngising di mananya? Anjing di nu bala baik itu. Terus. Pan si opa kunaon eta? Wah, curiga aing mah. Aduh. Aing geus tak kuat. Ai jelema pauhnya. Jika nama jelema ye. Rehe. Selain geus tak kuat. Tak kuat. Rada ngeunaheun be ya beuteung aing. Lega. Goblok eta si opa, ngising di hareupeun irung aing. Wait. Malidilah manukna. Wah, kurang gocap. Mentalas kasih nyai. Ih, gelo eta si opa. Boloon sia. Jika budak leutik bae ngising di dieu. Lamun kapanggih, cacaplak wae eta si opa. Kurang ajar eta si opa. Nyai, Naon akang cecerowokan? akang ngarek meuli manuk nyai. Atuh geura meuli ka ditu boga duit mah. Kurang gocap nyai. Atuh enggeus sari eueuh duit mah ulah meuli. Menta ge gocap. Eueuh. Akang ulah eueuh duitan. Lah nyai mah bohong. Ye naon ye duit? Akang ulah sama jeung meuli baju. Kurang ajar eta si akang, duit teh jeung meuli baju kunaon dicokot. Awas ya kuaing akang. Aing mah keul jasa ka si akang. Awas ya kuaing akang. Kudu dikumahakeun ya kuaing si akang. Aing boga akal ya. Rasakeun akang. Rasakeun akang pembalasan nyai ye. Akang, ka dieu akang. Si nyai geron deung naonnya? Akang, ka dieu. Bugla nyai. Akang manuk. Naon nyai? Ka dieu ge akang manuk ye. Mana manuk lu nyai? Ye akang ye. Manukna ye. Mana nyai manukna? Ye di turubanku nyai. Eta si Nyai jeung si Onok keur naon?
Paribut naon ya? Bandit dulu, bandit. Ih, pan besing hibar akang. Emang manuk naon sih? Tanya nya ima manukna koneng. Je eta mah dihareupeun tai aing. Kok dipaributkeun ya? Jadi emas gitu. Lah, udah teuing, nek jadi emas kek, jadi inton kek. Saburo teuing. Yang penting mah aing teka nyahuan ngising di dinya. Nih, juga akang bela. Ih, ulah akang. Geus atuh dibeli ku akang. Ih, ulah lah. Kunyai nek dijual ke batur 500.000 akang. Geus dibeli lah ku akang 100. Embung lah akang. 100 mah rugi. Ieu mah manukna ge bagus. Geus dibeli lah ku akang pego. Geus kadiekeun atuh duitna. Nyai mah karunya bae ka akang resep anu manuk. Ieu nyai. Geus geura kadiekeun. Ulah ka jai. Nek naon deui akang? Besi manuk da eueuh. Atuh aya akang pang manuk di dieu yeuh aya yeuh. Coba cokot ku jai. Ku akang bae lah ku nyai mah besing hibar. Pan ieu mah pieu nyai? Anakna kene meureun akang. Pan ieu mah 20-an nyai. Menya akang. Nyai, ieu mah lain manuk. Rasakan ka akang gongan saya nyokot duit nyai. Nyai!